Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta Abi Anissa Nur Azmi di kelas 10 MIPA genep absen ka-4. Abi di dieu bade nyaritakeun ulang babat godok Kian Santang. Kian Santang teh Prabu putra Siliwangi anu teu katelah gagah tur sakti di Pajajaran. Malah di Pulau Jawa taya hiji oge jalma anu bisa nandingan kasaktianna. Kian Santang teh bebeja karamana hayang ningali getih sorangan. Ngan tapi teu aya nu bisa nandingan. Ngadangu eta Prabu Siliwangi teh nyauran para ahli nujum kerajaan. Menta bobolangan sugan aya jalma anu bisa nandingan kasaktian Kian Santang. Ditanya kitu para ahli nujum teh bingung. Da teu aya deui nu bisa nganandingan kasaktian Kian Santang teh. Tiba-tiba aya aki-aki datang. Ngomong kieu, Kanjeng Prabu, kaula teh bisa nuduhkeun saha jalma anu nandingan Kian Santang tuang putra. Tapi jauh pisan eta jalma teh ayana di Mekah. Namina oge Bagenda Ali. Prabu teh nembalan bari nanya, saha kira-kira anu bakal unggul lamun anak kaula tarung jeung Bagenda Ali. Ngan tapi eta laki-laki teh tiba-tiba ngaleungit duka ka mana. Hiji waktu Kian Santang teh pamit ka ramana Prabu Siliwangi seja mihang ka negeri Mekah. Rek nepungan Bagenda Ali eta Kian Santang teh nya lain kasaktianna teh nu geus luar biasa pisan. Leumpang ngulon bungna teh napak kana cai. Nyata dina kulit cai. Kaditu kakulenkeun barang nepi ka negeri Mekah. Kian Santang teh patepang jeung aki-aki anu keur ngiuhan handapan tangkal korma. Pok Kian Santang teh nanya, "Ki, cing tuduhkeun di mana ayeuna Bagenda Ali teh?" Eta aki teh kaukur melong. Bingungeun meureunnya atau aya naon meureunnya ieu teh. Saha ujang teh kalakah balik nanya si aki teh. Kaula teh Kian Santang ti Pulau Jawa. Kaula hayang tepang jeung Bagenda Ali cenah anjeunna teh jalma sakti. Kaula hayang ngadu jajanteun ceuk Kian Santang teh. Oh kitu, hayu atuh tuturkeun aki ceuk eta aki-aki teh ngajak indit ti dinya. Kian Santang teh nuturkeun, tapi kakarek ge sabaraha langkah. Si aki-aki teh ngomong kieu, iteuk aki tinggaleun, cing panyokotkeun jang. Kian Santang teh geuwat balik deui masuk rek manyokotkeun iteuk si aki teh nancep deket tangkal korma. Eta iteuk pas Kian Santang rek nyabut teh, beuh. Pageuna Kian Santang nyabut deui teh beuki beudas angger bae teu kacabut. Lain iteuk anu kacabut teh tapi kalahkah sukuna ambles. Kitu jeung kitu deui. Geus kitu teh Kian Santang teh patanya ka si aki. Saha si aki teh nya meureun ni iteuk teh ku naha bisa kuat pisan. Ai abi teh kan jalma sakti sapulau Jawa. Saha saanyeuna andika teh Ki ceuk Kian Santang teh. Sumulung si aki teh ukur seuri ditanya kitu teh. Nya kaula teh anu ditengan ku Andika. Kaula Bagenda Ali. Ngadenge kitu Kian Santang kena sampean Bagenda Ali. Manehna taluk sadar. Hen kasaktian dirina ukur satuntung buuk upama dibandingkeun jeung ilmu kawedokan Bagenda Ali mah. Kaula takluk sumere diri hayang guguru ka Kanjeng Bagenda ceuk Kian Santang teh. Heug, tapi Andika kudu ngucapkeun sahadat heula asup agama Islam. Ngarasa cukup ngalap ilmu Kian Santang teh pamit hayang mulang deui ka nagrina nengeta Pajajaran. Ku Bagenda Ali diwijayaan kalayan dibere panceun yen Kian Santang kudu nyebarkeun agama Islam di Pulau Jawa teh. Dibekelkeun ku Bagenda Ali teh nyaeta tasbih jeung Al-Qur'an. Tah saeutik rahayat Pajajaran anu tuluy ngagem agama Islam. Ari ramana Prabu Siliwangi teh teu kersaeun ngagem agama Islam. Tapi dibarengan ku sawatara prajuritna, Prabu Siliwangi teh ninggalkeun karaton, ngungsi ka hiji tempat di Pakidulan Garut. Ceuk sakol di dinya anjeunna teh ngahiyang. Ari para prajuritna mah minda rupa jadi maung.
Hatur nuhun atos nyaksikan Abi Anisa Nur Azmi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.